neangannya ya si Mamatnya. Teuing bu urang ge neangan teu kapanggih teh tadi tuh. Juga kan jelema lihat si Mamat. Tuh tadi gitu panggil di jalan oge. Nanti deh, eueuh dinya. Wah, Mana aja si Mamat biasa mah 10 nyung si kehet teh. Mat, Kendarawan euy. di mana wae, Mat? Ieu urang teh boga gawean. Kan hampura teh diarajak teh babaturan. Proyek naon aing curiga Proyek teh euy. ngagali kuburan. Oh, gitu. Tapi balad geus aya di ditu disampakeun. Tah urang teh ngagali lah caritana mah. Oh. Saopat-opat ngagali teh. Oh. Urang teh dijajarkeun rorongkong teh euy, da tinggal rorongkong. Ngeri hungkul. aing mah ha. Tah, Gitu. ngan geus kitu euy pan Oh. anu bogana teh keluargana teh euy kudu dikuburkeun deui eta teh Ya, rorongkong teh. oh, pasti. Pas rek dikuburkeun ku urang, eueuh hiji acan atuh. Cik. Oh, kayak ngeri kumaha? Eueuh sahiji acan tah ku si rorongkongna teh. Heula, ka mana eta teh? Teuing, yeuh nu pada neangan. Oh. Lama Buluh, acengan dikerahkeun. paranormal, dukun, Buluh, dan satpol PP pipilun. Ari Lin Mas. Lin mas. Mana geus diheula dipanggil atuh Oh. ngajaga lingkungan Oh. gunung eta. Bener. Kan geus kitu euy urangnya Heeh. teu beak otak aing teu beak pikir. Heeh. Ah ya rungkunan awi can didoser tah. Eta mah. Oh, dapuran awi kaliwat, can masih can tapi gawe. Ya. Pan ayeuna awi nih Heeh. sabab bakal kaina oh, ngagarunu. Ya, ngeroyom kieu. Coba bakal kain teh hana teh ngagarunu. Heeh. Tah geus itu aing teh penasaran neang ka dinya euy. Heeh. Rorongkong naon? Tah rorongkong. Si aing teh panggih ku urang teh rorongkong dina gundukan awi eta daun awi. Keur sarila we euy. Cari laku mah. Para aing gapleh. Si anjing. Para aing gapleh sok. Si anjing anak si Jepir kon ku aing goblok sia mah.